hartosna wal maqalatu rabi'atu wal isrun ari ucapan nomor ka-24 an badil hukama tampi ti sebagian ahli hikmah dokter hate ulama hate itu ana usanya nyana badul hukama eta kola parantos ngandika ya badul hukama az-zuhdu ari zuhud eta khamsu solin aya 5 perkara zuhud teh aya 5 perkara jadi praktekna zuhud teh aya 5 perkara mahmudatin anu dipuji mana anu 5 perkara disebutkeun zuhud teh asiqatu billah hiji kumandal cumantel ka Gusti Allah aya mahaubil pakri tegasna resep kana pakir resep kana pakir teh eta teh zuhud ya secara sah kama kalau Abdullah bin Mubarak seperti ucapan Syekh Abdullah bin Mubarak seperti ucapan Syekh Syakikil Balhi seperti ucapan Syekh Yusuf bin Asbat ta wahaza tadi mana-mana orang kumandel ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta teh min amarati zuhdi ciri eta teh zuhud ciri zuhud nah make kudu cumantel ka Gusti Allah nomor kahiji sabab fa innahu la yaqwal abdu illa zuhdi illa bisiqati billahi taala teu pati-pati kuat hiji jalma ngalaksanakeun zuhud illa bisiqah terkecuali kedah cumantel ka Gusti Allah. Jadi maka sebutkeun zuhud lamun urang can cumantel ka Allah. Jadi kedah cumantel. Istuning sagala rupa teh ti Gusti Allah. Tah insyaallah yang mana urang selalu cumantel siqah ka Gusti Allah. Eta disebutkeun zuhud eta nomor kahiji. Praktek nomor kedua pelaksanaan nomor kedua disebutkeun zuhud teh wattabari anil khalqi lulubaran ti makhluk ngajauhan ti makhluk kumaha ngajauhan ti makhluk teh wa ari ngaran lulubaran ngajauhan ti makhluk teh kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani seperti ucapan Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani azuhdu ari zuhud eta tarkuma ninggalkeun hiji perkara yasbulu anu katungkul eta perkara teh anillahi taala ti Gusti Allah. Jadi zuhud teh ninggalkeun perkara anu cumantel perkara teh bijana ti Gusti Allah. Jadi istuning ti Gusti Allah. Jadi ti makhluk manaon kitu teh. Jadi lain ti makhluk. Misalkan kieu. Urang boga duit 1000 teh aya mah ti Allah. Emang secara dohiriah nama ti jelema. Tah jadi istuning ti Allah eta teh zuhud disebut. Selalu gantungkeun ka Allah. Urang boga babaturan bageur ti Allah. Orang boga orang bisa maca kitab ti Allah. Jadi kena kitu. Eta teh zuhud. 2 katilu wal ikhlasu fil amal. Praktekna zuhud teh nomor katilu nyata kada ikhlas tina amal tina mangrupa amaliyah kada ikhlas diajar artinya diajar ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud di eta kada ikhlas nomor katilu wa ari ngaran ikhlas teh wa ari ikhlas teh kama qala Yahya bin Mu'ad sakuma keterangan Syekh Yahya bin Mu'ad la yablughu ahadun haqiqata zuhdi hatta yakuna fi salah suisa moal pati-pati hiji jalma nepi kana hakikatna zuhud kana sabener-benerna zuhud hatta yakuna fi salah suisa terkecuali eta jalma teh ngalaksanakeun kana 3 perkara
perkara. Jadi lamun hayang kasebutkeun zuhud hakikatna sabener-benerna zuhud laksanakeun anu tilu ieu tah eta teh di mana laksanakeun anu tilu ieu eta teh zuhud ngaranna. Mana anu tilu zuhud teh? Nepi kana hakikatna zuhud teh mana anu tilu teh amalun bila alaqatin. Kahiji suatu amaliyah pagawean tara cumantel ka istuni cumantel teh ka Allah teu karana hayang anu bahkan cumantel ka Allah ge teu boga tujuan hayang naon kumaha Allah ieu ulah cumantel ka manusia. Kadua di mana-mana jalma nepi kana hakikatna zuhud teh wa qaulun bila tom'in. Kadua ulah ngalaksanakeun toma. Jadi segi ucapan ulah sok toma ka batu. Hayang teuing aya nu mere kopi, ulah kitu. Lain zuhud eta. Zuhud banget. Katilu anu disebutkeun nepi kana hakikatna zuhud teh wa izun bila royasatin. Mulya tapi asa teu boga kapangkatan. Urang diroda ku Allah jadi santri. Asa teu bangga jadi santri, asa biasa-biasa saja. Di alam ku batur biasa, teu matak beukah. Betul. Sabab santri suatu kebanggaan, suatu jalmi anu mulia, tabila royasatin asa teu boga kapangkatan. Gitu. Urang jadi RT, jadi RW, jadi lurah, teu asa boga pangkat lurah, teu asa boga pangkat RW, RT henteu. Jalani kok. Jadi eta tah. Jadi anu salah lain ku sabab boga pangkatna, tetapi rumasana asa boga pangkat eta nu salahna mah. Dari pangkat mah eta nasib jadi lurah, jadi RT eta nasib ti Gusti Allah. Ngan anu salah mah rumasa asa boga pangkat. Rumasa asa bener. Nah, eta nu salahna mah. Salahna apa badinya. Oge katiluna anu dimaksud zuhud teh wa tilamudul narima pantesna dolim. Pidauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal.